tanur neng boleh deh tos asaknya. Atas Oh, raos pisan meureun. alhamdulillah Lain teh kieu maksudna neng ngalapalaning teh apa nih? Nya hayu urang ngalapalaning teh. Urang ngalapalaning teh hayu bager. Saya tadinya bisa keburu ke ya. nya simpen laweng teh we boleh malah rada-rada saha nya. Nya hayu. Tuh itu palaningnya neng di suku Batur manten. Ngangler tadi yang ngangler sawah nih tuh. Ini capek ya tuh. Itu pabinihan di Pantuning pabinihan teh tuh. Tos beres kuat tuh. Nya tinggal neng isukan tanurnya, neng. Tinggal tanurna meureun neng nya. Pabinihanna isukan babut heula neng. Nya babut heula kuningnya pabinihanana terus tanuran ieu isukan mulai digarok wae nya. Nya. Tah ieu palaning teh neng. Oh, tapi nya neng jararauh geuninganan. Tuh laluhur dinya teh. Lain. Tah, eta we lah kan bae duduk eta ge hiji ge palaning. Lumayan eueuh lalapan di bumi ning neng. Nya wios hiji-hiji heula oge maksudna. Ngan ieu ngebahas ieu anjing nya neng babut di ditu. Nya. Di sawah mana? Nya sawah ieu heula we ieu tah. Di ditu mah engke atuh nu pali ditu mah. Coba urang reksakeun aya pabinihanana neng. 6. Awas neng mapahna. Sok awas lalaunan. Itu 6. Neng ajakan we saurang nu kuliah tuh. Nu kuliah ajakan saurang sahawe. Jadi neng tanurnan teh nyalira gitu aya baturna. Lainnya si Umi sih. Si Umi. Atau sarang si Bibi. Kamar itu cenah. Tah ngan ieu lamun ke di ieu na neng ulah waka garitan nu itu nya pabinihanana nu ieu heula tah neng tah. Tah nya nu palih dieu heula. Grabe dituan neng hayu 6. Tah ieu pabinihana du itu heula nya tuh. Soalna nu ieu mah rada pendek keneh neng nu itu heula tuh nu sasadara jararangkung mah nu kotakan garit eta tah nya pabinihanana nya. Bilih isukan panaat teu ka dieu. Bilih aya isukan rek kuli macul, belah ditutu jeung si Amang itu tuh kerek kuli macul lah. Taneng kan pasti tanur di dieu neng nya. Jeung si Umi. Jadi pabinihana ulah ka nu ieu, nu itu heula nya atuh nya. Nya. Heeh, tuh ge batur ge isukan teh mulai talalanur gelis. Nya mulai talanur deui nya engke dipelakan deui pan ieu urang meureunnan ayeuna rek bulan puasa nya bulan Ramadan besi kaburu ke pan aya keur bulan Ramadan maneh aya rada ripuhan manehnya cepet haus teh pan gitu. Jadi makana anjing neng mulai ieu tanurannya jeung si emak sampai bulan Ramadan teh geus ngelak pan urangnya. Awasnya ingetkeun ulah wa kanu ieu nu itu heula garitan nu itu nya. Nya gelisnya. Ieu urang ka saung dia nih. Lain palaning mah ke deui atulah hararese geuninganan itu kudu make gantar neng kudu make gantar ngalahanana. Pararangnya. Ieu 6 teh payeun neng teh